gitu. Tapi ngadoakeun teh sanes hungkul kanu maot lahir, tapi kanu maot batina hirup keneh jelema eta teh, tapi da geus paeh hatena mah. Eta teh dina Yasin sadayana teh nu maot dohirna nyaeta maot asli didoakeun ku Yasin, nu maot hatena ge didoakeun ku Yasin. Jadi Yasin teh lain jang maehan, jangan hirupkeun. Nya, jang masana dia dina kalimat waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tah sebatan rangka sebatan hiji-hijina kitu nya ma saha we nya an can hidang gitu can salat nu seueur maksiatna doakeun ngadoakeun batur teh yang kurang kitu nya punten nya urang badak sok ningan teh batur nu goreng teh padahal urang loba ka gorenganna sahenteuna urang ngadoakeun batur nu awon jadi sae urang ge da seueur kawonanana urang ge dilereskeun Gusti Allah kawonan urang sadaya. Tah eta sifat naon eta teh? Sifat syaitan anu aya di setan. Nyata sifat hasud, permusuhan, ambek menumpahkeun darah, dolim, ngadolim batu, ku ucapan, ngadolim ku tindakan, benten ibu. Tuh di pangkar urang. Kamari ayeuna sa Jawa Barat, di Sumatera, di Ciuntung, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Naon teh? Dolimna jelema. Dolimna naon? Bikin sampah sembarangan. Tuh di ditu banjir ban. Ngababat tuh tanah di luhur. Anu kudu nama ku tanah ku tangkal garagum dijadikan tempat sayuran. Ayeuna mah longsor ka urang sadayana. Kalakuan dolim teh doraka. Nu teu dihampura. Hese minta hampurana. Punten nya. Lamun urang punten dosa rek minta hampura kumaha miceun. Mata hati-hati lamun miceun sampah atanapi naon ada banjir. Anu akibatna ka umum. Hati-hati. Naon dosa nama saeutik. Miceun sampah pirage hiji, lung sangeunahna di jalan teh jelema teh. Jadi eta urang teh lamun teh mah aya nu maot, dihilir nu maot, rek eta gara-gara urang rek minta hampurna ka saha? Da loba teh juga dapunten. Da urang teh ngarasa abdi pirage hiji nya hiji lah lobaan. Mantap dibiasakeun urang ulah ngadolim ka papada urang ku tindakan urang ku cariosan urang kadeh ulah aya cariosan nu hina batur ngabid'ahkeun batur ngamusyrikeun batur ka sasama umat Islam atanapi kaluar Islam karon muslim teu kenging ngahina